Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir tayane ala niatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu seakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim ieulah teu beda jeung Injil teu beda jeung Taurat teu beda jeung Zabur hiji nauhidkeun ka Gusti Allah hukum-hukumna akur bae zina baheula haram ku ari ge haram mabok baheula haram ku ari ge haram terus akur-akur baik adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi coba Injilna tahrif apa henteu coba Tauratna tahrif apa henteu jah anu nurunkeun hukumna nurunkeun kitabna Allah keneh kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan zina ketika kadeuleu nah kena sanksi ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi dicitra ambalaya tah di dinya tah di mana kiai tah di mana lah pokoknya di tah beta di tah di mana sih kawasan ku pake kieu nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun kunyana ya Allah ya Rabbi ai di dia dipuri mah aman alhamdulillah artina aman teh deuk kukumaha ge teu kukumaha aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan-perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari Ambalaya di unggal-unggal perumahan Masya Allah leuwih ti
perbuatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran ka karakterna naon, kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat. Masya Allah. Matak turunlah ayat ini. Wa zarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak. Baik dosa kabair maupun dosa sagoir. Wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleuk ku tatangga salat, hayang kadeuleuk ku mitoha salat, hayang kadeuleuk ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleuk ku murid salat, hayang kadeuleuk ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah. Nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek ngaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih ta. Hayang naon ta salat tarawih ta? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot ka pimitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu. Heuh ka seuneukeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asod. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahanana anu bengek. Batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan. Batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu karana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Boga naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna. Atawa keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zarul zahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleuk ku urang kuari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang. Cik pamajikanana bari diuk di sisi Haji. Ke ka mana teh seur bedeuleun. Tuh nu liwat loba jasa cakeun eta. Nu liwat loba jasa neuleukeun karyawan. Tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh. Cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Yang geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan dah dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah, ribet aing neuleuh sia. Aing kahalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji. Sok dijak.
sok nyian dosa neraka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleuh sia mah halal daripada aing neuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah tah hesepan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatna di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah Masya Allah tuh hese aja nu make jilbab aya ge jilbab sakieu sapotong rada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana da kumaha deui sabayeu ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya na ditahan ulah ka mana nya na ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering kitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuhna naon ge aju kadeuleuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tah komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate urang seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah meureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nya ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nya teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad ngeboncengan si Mbak aing
karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar. Ustaz tolol. Aduh Gusti Allah ya sejasa ya. Sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah. Ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin. Dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah. Beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub terus bae ku urang. Ayo ti dieu ti handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah, al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-sahwat, al-ghadab. Eta kan kudu dipiceunana. Ieu penyakit-penyakit batin. Teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan? Nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat. Ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Itu bener gitu. Tapi rada deureut. Ketika manggian sakitu bae. Mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiran kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud. Kan mantep kan. Kan mantep. Dideulekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh. Pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang neuleuh di kota, nya parutih, nya bagus, ngalaluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat, nafsu kan. Resep amat, nafsu kan. Tapi lamun urang dipikir mah, jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideulekeun. Jasana jan dideulekeun nyana can puguh daekeun di jan dina daekeun ge aing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ye, sabaraha ribu jelema teh teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji, ulah lain Ki Haji dah bae lah. Ki Haji na malah mah, bagus amat jatah akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Lumantak ka resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Tah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah. Iya saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sejasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab. Jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook, tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah, kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toabna mun bisa. Nah, belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu
nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toab nama babari pembatalan nama babari micenan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarengan urang jeung urang takron yang hideung kabarengan hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu heuh sugut kang teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum jende kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu dititah sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur toab lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neuleukeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neuleukeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neuleukeun bae gitu sakedeung mah neuleukeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zaruhul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiko musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu
gerak Allah baik mah datang ke dia turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya ente ana Jibril aya tanu di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi na ditanya ente Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana ente nanya kendek dibawa ka mana ente teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat teu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah set deka mana deka Allah woi dohor moal aing moal dohor geus liwat aing mah dohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh rante habak bebeutkeun lain kita ieu beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mangan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang makrifat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan